Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kacaturkeun di imah Mang Timon syukuranana teu di jero imah lantaran imahna leutik moal bisa nampung para tatangga nu dararatang kadinya. Tempat syukuran di buruan imahna ngagebar ngampar samak urang dinya geus loba nu daratang dariuk dina samak kadaharan geus ngajalagrag loba rupana matak bariekeun. Kaayaan di buruan caraang ku cahaya obor nu ngahaja dipasang aya kana genepna. Mang Timon ari Nyi Mimi teh jadi ka dieuna cek salah saurang tatangga Mang Timon nu ngaranna Mang Jana. Ari cuk Nyi Ting jeung Nyi Dude mah jadi cenah lantaran geus paheut apanan sakodong ge nepi geura lamun ada alat mah mun wayahna we susulan. Mulai naon di lembah kebon awi pan sakitu poekna bisi maranehna kareungun kapan di lembah dinya masuk aya bejana cenah sok loba dedengean temal Mang Timon mere kacindekan ken bae ari geus puguh mah nya ke urang susulan lamun rada alat mah karunya ongko handing ngaranna ge awewe atuh heureut lengkah mah cek Mang Jana bari ngelepus udut. Hari itu samang awas Nyi Mimi nih salah seorang lalaki bari nunjuk kabeh jalan leutik najan rentang-rentang kene tapi kaciri ringkigna siga Nyi Mimi tapi nah ukur sorangan ti tinggalian teh walon Mang Jana bari nyidikeun ke lebah jalan leutik nya ukur sorangan hari itu satu kangen Nyi Mimi ini tinggi tuh tumpang nangadiglek gitu cek si lalaki deui bari tutunjuk sarerea marolong ka lebah jalan leutik jeung nyana pisan eta teh Nyi Mimi nu keur lempang dituturkeun ku Juri Kunti nu lempang beuki dieu beuki deukeut beuki atra jirimna kahibaran ku cahaya obor nu antukna anjog kahareupeun nu keur ngarariung gebeg sararea ngararanjug sabab tukangeun Nyi Mimi aya nu ngaringkiwi beungeutna pikasieun irungna pongek ari matana bolotot kawas rek coplok sokomo ningali buukna mah cawig-wig kawas bulu begu Jurik
Cek salah saurang nu aya di dinya gajleng ngaluncatan baturna beretak lumpat ngabecir. Ari nu sejena asa kagebah jungjleng laluncatan pating baliur lalumpatan tenolih kanu sejena nuriungan bubar katawuran pating corowok nyebut jurig. Mang Timon rikat ngajewang karinjang anu dieusi duwegan pangrasa namah mangku anakna dereg-deg we lumpat kabeh tongo. Mang Jana ukur calawak panona buncelik awakna ngayek-yek. Anu araya di jero imah pahibut puria kalabur teu sirikna silih badug jeung baturna. Sora piring jeung gelas nu katajong pating galebro, pago nu kateungar pating borobot. Nu luncat kana janela pating gurubrag kasurungkeun ku baturna. Sararea birat awahing kusieun ku Jurig Kunti, kayaan jadi paciweuh teu pugu. Mata ketir ngadenge jalma pating gorowok patemalan jeung pada baturna. Ratu Arum nyerengeh seuri asa kagugu kopolah jalma nu burber kalalabur. Sokomo basa ningali aya jalma nu lumpat bari ngagugusur pager. Teu pager mah kusabab sarungna ti kait kana pager. Ratu Arum nepi ka ngagak-gak seuri. Heuleut sawatara waktu kayaan jadi jempling sakabeh jalma geus kalabur teuing ka mana. Ratu Arum diuk dina sama dituturkeun ku Jurig Kunti. Ari eta Jurig Kunti teh nya kulawargi nah da acan aya namian tah abdi teh iseng dinamian ku nami Caci. Da kaleresan harita basa live dina TikTok aya nu komen namina teh Caci dijadikeun ngaran Kunti pek teh viral gitu kulawarginya. Pek ku pengarang lagi bener di ngaranan Caci di. Ta orang namian weda eta mah kenging ngarang simkuringnya sanes pengarang. Ari didinya ukur aya Mang Jana nu diuk ngajengjen badis arca. Ari Jurig Kunti ngadeuketan ka Mang Jana belenyeh seuri ti ditu nama meureunana hayang wawanohan atawa hayang kenalan. Kebayang Kunti teh hayang kenalan sebenarnya namanya. Ngepeda banget tapi kasieun jadi urang teh soak. Ari Jurig Kunti ngadeuketan ka Mang Jana belenyeh seuri ti ditu nama hayang wawanohan. Puguh bae Mang Jana tangka ngagurubug langsung ngorejat biur lumpat bari berat-berat brot hitut. Ratu Arum seuri deui ngagak-gak ningali polah Mang Jana nu mabur bari ngaburubut hitut teh. Panon Ratu Arum rutret kana dahareun anu ngaleuya untung teu kabeh kairi ku nu kalabur. Tenyo sia kabeh manusa kalabur gara-gara sia tadi tara mani. Cik Ratu Arum bari ngadekul ngahanca bakakak hayam. Apunten Kanjeng Ratu, kumaos lepat engke mah bade ngercakeun ibakah. Temal Jurig Kunti panona rutret kana dahareun. Nya sia kudu mani deuleun. Sia hayang babajik gotok. Cik Ratu Arum bari ngasongkeun suku hayam ka Jurig Kunti. Apunten Kanjeng Ratu, paus abdi tos teu neurak. Heueuh, sia mah tara ngosok huntu deuleun. Eta sungut moal teu bau hangru bau naga sia teh. Ratu Arum terus bae ngahanca kadaharan nu aya di dinya. Ari ieu katuangan naon Kanjeng Ratu? Cek Jurig Kunti bari nunjuk kana coet. Montong loba tatanya sia teh akan ku si Ari beuki mah. Tema Ratu Arum jongjon ngahanca kadaharan teu ngalieuk ka Jurig Kunti nya. Kabeh dipapayan. Ari Jurig Kunti nyokot coet sambal anu sakitu lobana teh dileklek nepi ka dadas marukan meureunannya pedah beureum kareueut amis. Teu lila Jurig Kunti ku gurubugan sungutna calawak matana nu geus boloto teh mangkin bunceli. Ari leungeunna kikipli kawas manuk rek hiber.
Wah, Curi Kunti burial bunceli sungutna karasa panas asa direrap. Juri Kunti ngorejat nangtung siriwi kadieu siriwi kaditu bari kikiplik leungeunna teh. Ratu Arum ngerasa kageteun ningali kalakuan Juri Kunti nu sisiriwikan kaditu kadieu teh. Ngan bareng red kana coet Ratu Arum ngagak-gak seuri geus boga sangkaan lamun Juri Kunti ngadahar samel sacoet. dasar Kunti beleguk. Sambil sacoet beak sih teh. Tuh sia asup ka sumur ngarawaras sih teh. Cek Ratu Arum karunyaeun meureunnan ka Juri Kunti. Untungna lebah dinya aya sumur sigana mah sumur nu Mang Timon. Juri Kunti langsung luncat asup ka jero sumur. Gejebur. Juri Kunti asup kana jero sumur. Heuleut sawatara waktu Juri Kunti geus kadinya deui, bajuna bararaseuh urut ngeueum di jero sumur. Juri Kunti diuk deui bari kaciri bibiri girigan kene. Si arek barak nghakan deui ya. Cek Ratu Arum bari ngareret ka Juri Kunti. Atos cekap nyekanyeng ratu. Katuangan manusia mah meni matak jadi aduh matak kering. Temal Juri Kunti teweleh bibiri girigan. Lamun moal barang hakan kula arek balik. Atur punten Kanjeng Ratu, saumpamina tiasa mah abdi teh sejak ngiring ka Kanjeng Ratu. Cek Juri Kunti boga karep hayang milu ka Ratu Arum. Ayo arek milu mah ngan ulah nemongan nyingsieunan ka manusia. Tapi lamun aya manusia anu rek jahil atau niat deleka ku siawara heueuh. Cek Ratu Arum mere kacinekan ka Juri Kunti. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu. Juri Kunti cacih ka cida atohna diijinan mimilu ku Ratu Arum teh. Ratu Arum cengkak tuluy bae nyokot cau tanduk tilu turuy. Les Ratu Arum ngaleungit tidinya dituturkeun ku Juri Kunti anu sarua ngiles tidinya. Kacaturkeun Abah Kune jeung tatanggana anu duaan harita karek anjog ka lebah Imah Mang Timon. Barang serog kadinya kacida kagetna ningali kadaharan nu balatak di luar tapi taya jalma saurang-urang acan. Nah kemarahan acan baga urang lemur kuat kasepi kieu. Eta kadaharan mun dipabalatak tapi taya saurang-urang acan. Palang siang aya kejadian anu tumiba di dieu. Cek Ayu bari terus nitenan kayaan didinya. Nyau teuing abah ge teh apal kumaha nasiban si nyai nya. Anak abah jabani tadi teh dipegat Kunti cenah ceuk Nyi Iting mah. Temal Abah Kune ngemuka bingung. Aduh, kuring ge bingung bah. Asa ku elok ku ieu kejadian. Ieu urang lemur kunaon juk arareueuh. Palang siang buat digusur ku Kunti kitu. Cek si Isro sarua ngerasa bingung. Sok ngacapru kari ngomong teh. Bieung teuing keur lalajorongeng moal. Pokna Ayub geukeuy ka baturna. Tong kurak sia. Geus nyaho ronggengna ge sarua leungit. Panon Isro muruleng ka Ayub. Antuk nama tiluan pating hariul pugag pilampaheun teuing kudu kumaha. Ari urang lemur nagrak lebak sawarehna geus mimiti daratang deui lalaunan laleumpang ngintip-ngintip ka lebah Imah Mang Timon. Sanggeus beuki deukeut atrapisan aya jalma tiluan keur narangtung bari marawa obor. Urang lemur meh bareng ngadeuketan kanu tiluan lantaran geus boga payakinan lamun Juri Kunti geus eueuh tidinya. Harna ti marana ieu teh. Cek Bah Kune bari rutret ka urang lemur nu pating kurunyung. Keke bah, aduh, urang dari ukeul aya ngarasal se ngobrolna lantaran baluas keneh ieu teh.
Cek Mang Timon bari terus bae diuk. Anu sejena ge sarua gukek dari yuk. Cik geura cecarita Jang Timon itu sia benerna aya naon abah teh kacida bingung na sasat keur nyusulan anak apa nya eta Nyi Mimi. Cik Bahkune gentak tumanya deui ka Mang Timon lantaran ngarasa hariwang ka anakna. Nya eta kuring jeung nu sejana teh ngalaman kajadian nu matak kelok. Aduh kajadian nu matak pikasieun pikeun balarea mah kieu bah lalakonna mah. Temal Mang Timon bari derek-dek bae nyaritakeun kajadian samangsa kadatangan Nyi Mimi. Kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Tak kitu bah lalakonna mah kuring jeung sararea sasat kalalabur barirat kabeh teh. Tuh Mang Timon nutup caritana. Sajongjonan mah Bahkune ukur ngahuleng ngadenge caritaan Mang Timon teh. Ngan teu lila pok bae ngawakca. Anak kieu mah omongan Nyi Iting jeung Nyi Dude teh bener pisan. Heuh lamun anak abah digiwing Kunti beuh cilaka kaya kieu mah. Bahkune kaciri geumpeur lantaran omongan Nyi Iting bener pisan lamun Nyi Mimi dipegat Kunti. Anu araya didinya ngerasa kaget ngadenge caritaan Bahkune nu hartina Nyi Mimi bener-bener dibarengan ku Juri Kunti. Beuh ari kitu mah bener pisan bah. Heuh Nyi Mimi teh dibarengan ku Juri Kunti. Aku mah carita mimitina teh bah. Cek Mang Timon bari gogodeg. Nya tadi teh indi tiluan kadari ngan teu lila di antarana Nyi Iting jeung Nyi Dude baralik deui ka imah. Bangun manggih kareuwas. Sanggeus ditale ku abah duanana ngabejakeun lamun dipegat Kunti di lebah kebon awi. Kating ku sieun duanana kabur lalumpatan deui heuh balik deui ka imah. Ari Nyi Mimi ditinggalkeun sorangan. Beuki yakin lamun anak abah digiwing Kunti. Temal Bahkune ngabejakeun deui kajadian nu tumiba ka Nyi Iting jeung ka Nyi Dude. Sarerea nu ngabandungan caritaan Bahkune ukur bisa gogodeg. Sawarehna pating gereneng jeung pada baturna. Sarerea ngarasa hariwang ka Nyi Mimi nu digiwing ku Juri Kunti cek Bahkune mah. Ari Mang Timon nitenan kana kadaharan anu ngabarak keneh didinya. Katingali bakakak hayam ukur tinggal tulangna pabalata sama ukur tinggal coetna. Kitu deui kadaharan nu sejena ukur urut tapak ngadahar. Beuki yakin bae lamun nu ngadahar teh Juri Kunti lantaran lamun ku manusa mah asa pamohalan bisa meakeun bakakak hayam nu sakitu gedena. Komo bisa ngadahar samel sacoet mah asa kulahuta teuing. Omongan abah teh kacida bener ya. Lamun Nyi Mimi digiwing ku Juri Kunti eta kuring nengetan kadaharan nu aya di dieu bakakak ayam ngadi tulangna samol sacoet eta kuat dadas kitu jeung heuh kadaharan nu sejena ge urut dihanca di dahar. Lamun di dahar ku manusa mah asa pamohalan teuing. Artina anu boga polahna tayalian iwal ti Juri Kunti ieu teh. Kieu we bah kuring sabatur-batur arek neangan Nyi Mimi susuganan bae bisa kapanggih kalayan salamet. Sok bae abah mah geura balik. Susuganan bae Nyi Mimi geus aya di imah. Kitu pokna Mang Timon mere wewengan ka Bahkune. Mang Timon ngarasa karunyaeun ka Bahkune lian ti eta anu nitah Nyi Mimi datang ka dinya ge pan manehna sorangan. Leuy nya Jang Timon karti ku abah ungkohan wanci geus beuki peuting ieu teh. Nuhun ka balarea susuganan bae anak abah bisa kapanggih. Ayeuna abah amitan rek balik. Aya nanaon mah susulan baik abah heuh. Heuh nya sok Pak. Aya nanaon mah kuring datang ka imah abah. Walaun Mang Timon mere kacindekan ka Bahkune. Sanggeus amitan kanu araya didinya. Bahkune balik deui ka imahna kairing ku Isro jeung Ayu. Kacaritakeun deui Ratu Arum jeung Juri Kunti cacih. Sanggeus nepi ka imahna, Ratu Arum langsung bae asup ka imahna. Ari Juri Kunti ngageleber kana tangkal buah nu teu pati jauh ti imah Bahkune.
Juri Kunti cacih diuk dina dahan tangkal buah bari ucang angge. Basa unggah ka imah, nu araya di jero imah caruring hak, Ratu Arum nunda cautanukna gek bae diuk dina sama. Har, ari bapak ilahing ka mana nyai? Cek Amu Esin tumanya ka anakna, lantaran teka tingali bareng jeung Mbah Kune. Duka tuh Amu, abdi memulih nyalira. Temal Ratu Arum bari nyokot cautanu ngadekul dahar sorangan tengah jakan kanu sejen. Ari Nyi Iting ukur silih reret jeung Nyi Dude. Terus namah mencrong ka Ratu Arum nu keur jongjon ngahanca cautanu. Ih, kapan bapak ilahing teh nyusulan hidup ka lemur nagrak lebak? Dumeh Nyi Iting bebe jadi kebon awi dipegat Juri Kunti cenah. Cek Amu Esin deui ngarasa penasaran. Gede wadul Amu dasar si Iting jeung si Hawuk mah orangan. Pirang ngadenge suara ucing lalumpatan. Temal Ratu Arum teu kireum-kireum cenah pajar nu seuri Nyi Kikik teh suara ucing. Kapina-pina teuing laing mah mimi. Pilaku suara Nyi Kikik seuri disarwakeun jeung suara ucing. Cek Nyi Iting ngarasa tugeunah disebut gede wadul. Jeung nyana sia teh Iting, urangan ilaing doan mah sok-sok geura barali geus peuting sia. Mangke aya Kunti nuturkeun maraneh dua. Duh punten pamirsa. Sok teu kuat yang seuri lamun nyaritakeun ieu teh Kunti cacih teh. Ceuk Ratu Arum bari ngedewek deui ngahanca cautanu. Puguh bae Nyi Iting jeung Nyi Dude pating gurubu. Ngadenge caritaan Ratu Arum teh najan loba kapanasaran. Dua nana gancang amitan ka Amu Esin jeung ka Ratu Arum rek barali ka imahna. Ratu Arum gancang bae init ka kamarna teu nolih ka Amu Esin nu hayang cacarita keneh. Nyi Iting jeung Nyi Dude rurusuhan ninggalkeun imah Amu Esin ngarasa sieun aya Juri Kunti nuturkeun lempangna patinggar di awahing ku hayang tereh nepi. Ari Juri Kunti nu keur sidengdang dina tangkal buah melong ka Nyi Iting jeung ka Nyi Dude nu kaluar ti imah Ratu Arum. Geus teug bae lamun anu duaan teh babaturan Ratu Arum. Juri Kunti boga karep hayang nganteurkeun kanu duaan. Juri Kunti ngageleber hiber terus bae ngadigle lempang tukangeun Nyi Iting jeung Nyi Dude. Maksud mah da ieu sobatna Ratu Arumnya, Ratu Jin dan rek bela tadi nama sakalian hayang wawuh gitu palawarginya. Kecida si mimi mah suara Kunti Nyi Kikik seuri pajar suara ucing. Buah ponge celina. Cek Nyi Iting bari jongjon ngagedig lempang. Pingge asa bingung Iting, geus puguh sora nu Nyi Kikik seuri. Asa marah rodel kalakuan si Mimi mah. Temal Nyi Dude sarua jongjon ngagedig lempang. Ari Juri Kunti ukur ngadedengekeun caritaan anu duaan teh. Nya eta asa teu ngarti ngabarungan kalakuan si Mimi mah Dude. Siga urang we nu ngawadul jejeunan. Parina suara ucing mah moal mungkin Nyi Kikik. Pokna Nyi Iting ngarasa keheul ka Nyi Mimi. Meow. Cek Juri Kunti niron-niron suara ucing. Tah mun eta mah heueuh bener suara ucing Iting. Cek Nyi Dude. Tapi teu lila duanana pating raraneg lempangna terus bae silih pelong. Lantaran suara ucing atrap pisan tukangeun maranehna. Meh bareng pating lalieu ka tukang. Breh teka ciri pisan Juri Kunti keur nyerengeh seuri. Puguh bae Nyi Iting jeung Nyi Dude pating gurubu. Beungeutna sarepa awahing ku sieun. Ngan berangbang Nyi Iting jeung Nyi Dude lalumpatan teu sirikna sagala dirumpak. Duanana pating koceak minta tulung. Ari Juri Kunti gegeran deui sarua milu lumpat ngudag kanu duaan, malahan manyusul. Sarua ngarasa reuwas beunannya manehna ditinggalkeun ningali anu duaan lalumpatan teh.
Ari Nyi Iting jeung Nyi Dude basa ningali Juri Gunti miheulaan teh. Luaseun manehna ge brongbong nyusul deui Juri Gunti. Tungtung nama nu tiluan jadi balap lompat pasusul-susul. Kacaturkeun deui Bahkune harita geus nepi deui ka imahna. Sanggeus meunang beja ti Amu Esin yen anakna geus aya di dinya, Bahkune ka Cidabungahna. Bahkune jeung Amu Esin terus bae arasup ka kamarna lantaran wanci geus beuki peuting. Dina wanci tangenge Ratu Arum geus ngaleungit ti dinya, ngablesat ngajomantara rek balik heula ka nagarana. Nyaeta nagara Cakrabuana. Pikeun nu sejen mah lamun asup ka nagara Cakrabuana geus tangtu bakal kapanggih ku nu ngajaraga lantaran bakal aya tangara ti samemehna. Tapi pikeun Ratu Arum datangna ka nagara Cakrabuana moal bisa kasungsi ku sing sabae najan ku patihna sorangan. Nyaeta Raden Manggala nu boga elmu nu kacidaluhungna. Barang datang ka karaton supaya ka kamarna, Ratu Arum lalaunan ngadeuketan ka Nyi Mimi nu keur ngagebrak sare. Ratu Arum tangkabun celik lantaran beungeut Nyi Mimi geus robah tamleg pisan ayeuna mah jeung manehna teu miceun sasieun. Dina pakulitan sarua bodas bersih, nyacas kawas kapas jeung lalunyu, minangka nu ngabedakeun teh lebah tarang Nyi Mimi, aya karang leutik. Ratu Arum alak ilik ngidikeun ka Nyi Mimi. Tetela anjeun teh lir ibarat bebelahan jambe jeung kula, sarua sabeungeut satangtungan. Anjeun geus jadi adik kula, moal aya nu bisa misahkeun. Kitu gerendengna Ratu Arum. Ret kana meja, di dinya aya mahkota nu manehna. Ngan Ratu Arum rada ngahuleng sabab aya tongkat lambang keagungan nagara ngagoler di dinya. Be, tongkat lambang keagungan nagara aya di dia. Aya naku naon Kanjeng Rama wa nuju teu dama keun isukan arek ditepungan. Ratu Arum neuteup deui ka Nyi Mimi. Mimi adi aceuk, ayeuna aceuk rek nibankeun pangawasa ka anjeun. Bisi anjeun panggih jeung kararepet. Anjeun geus lila aya di alam jin, geus mandi di Tirta Manik. Nu ngandung harti anjeun geus kakeunaan sir sifat goib alam kajinan. Anjeun bakal miboga kasakten, bisa lumampah jauh dina waktu sakedeung. Ngan moal wara bisa ngaleungit lantaran can waktuna. Sifat aceuk bakal nerap ka anjeun, paningali bakal seukeut sok sanajan dina mangsa peuting. Kitu ceuk Ratu Arum. Leungeunna ngaragamang kana tarang Nyi Mimi. Barasat tina leungeun Ratu Arum ngabarasat kaluar cahaya hejo asup kana tarang Nyi Mimi. Teu lila cahaya hejo teh geus teu katingali deui. Cirining pangawasa Ratu Arum geus terap ka Nyi Mimi. Ayeuna wayahna rek dibawa heula ka alam manusa sakedeung. Lantaran aceuk aya perlu heula di dieu. Isuk jaganing geto aceuk bakal balik deui ka alam manusa. Ceuk Ratu Arum ngagerendeng sorangan. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teu neunihan euleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Bobot sapanon carang sapakan pan geus bieu nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.